Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kasundaan. Wilujeng tepang deui sinareng channel Tridalaka. Dina dangat ieu baris ngajelaskeun materi ngeunaan sajak. Naon sajak teh? Sajak nyaeta salah hiji wangun puisi heubeul anu teu kauger ku aturan pola metrum. Ari pola metrum teh nyaeta aturan-aturan dina puisi Sunda sapertos guru lagu, guru wilangan, jeung sajabana. Sajak teh mangrupa ungkara pikiran, rasa, jeung gagasan eta pangarang anu ditepikeun pikeun nepikeun hiji pasoalan. Biasana sajak mah ditulis dina wangun ungkara konotatif atawa kiasan. Nyaeta sabalikna tina denotatif atanapi makna langsung atanapi sabenerna. Contoh beureum teh hartosna tiasa wani, jago atanapi nu sanesna. Sedangkan dina denotatif teh nyaeta hartosna beureum teh hartosna warna, nyaeta jenis warna. Asal usul sajak dumasar kana usar-usulna sajak teh mangrupa karya sastra sampeuran anu jolna tina sastra deungeun. Nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Dina tahun 1846 eta parian teh asup sarta menjadi banda sastra Sunda. Terus dianggo ku para sastrawan ngora. Di antarana nyaeta Kiswa Wuria Sasmita atanapi Kiswees. Gelarna di Ciamis 25 Januari 1822. Ti mimiti umur 16 tahun geus mimiti nulis. Tahun 1985 hiji mintuan SK sipatahunan nu mimiti dicitak deui. Ti harita sajak-sajakna dimuat dina surat kabar. 45 judul carpona dimuat dina kumpulan carpon Mirah Delima. Jakarta 1882. Dina tahun 1883 Kiswees kenging panghargaan ti jasa-jasana dina kamakaran kasusastraan Sunda. Di zaman kiwari sajak Sunda teh rea dipublikasikeun dina majalah koran basa Sunda seperti Mangle jeung Cupu Manik. Aya sabaraha hiji contoh buku kumpulan sajak atanapi antologi sajak ti sastrawan Sunda. Nu kahiji aya Jante Arkidam karya Rici Prosidi, nu kadua Maung Bayangan karya TRS, sareng nu katelu kumpulan sajak Ning karya Tedi Muhtadin. Unsur-unsur sajak dibagi kana dua. Nu kahiji adegan lahir. Adegan lahir nyaeta unsur fisik sajak disawang tina wanguna. Nu kadua adegan batin nyaeta unsur sajak anu teu katembong langsung tapi kudu diteleuman atawa dirasakeun. Ayeuna urang lajeng kana adegan lahir. Adegan lahir dibagi kana sababaraha wangun sajak atanapi disebut oge tipografi. Sajak teh ditulisna beda-beda. Aya nu sapada, aya nu dua pada, atanapi saterusna. Sedangkan dina sapadanana gen teu matok, teu saperti dina pupuh. Nya ieu mah gumantung kana panyajakna. Nu kadua aya pilihan kecap atanapa disebutna diksi. Sajak nu alus teh gumantung kana kecap-kecap anu dipake ku panyajakna. Biasana sok kapanggih kecap-kecap anu langka dipake atanapi arhaiknya. Terus dipake pikeun nulis sajak. Jadi arhaik teh nyata kecap-kecap anu langka. Tilu nu disebutna citraan atanapi imaji. Nyaeta pangaruh kecap kanu maca sajak. Biasana mah aya patalina naon anu dirasa
katempo kadenge kuno maca tina kecap-kecap anu aya dina sajak. Eta disebutna imaji eta picitraan. Nu kaopat aya gaya basa atawa figuratif. Gaya basa dina sajak teh bisa nembongkeun ayana harti den konotatif. Nya janten gaya basa teh bisa nimbulkeun harti anu beunghar. Hartina bisa nembongkeun harti anu beunghar anu mundel gitu. Nah, salajengna aya purwakanti. Purwakanti nyaeta sasaruaan sora. Nah, sasaruaan sora ieu maksudna mah nyaeta bisa vokalna bisa konsonanna. Nah, bisa ngarendeng dina sakalima atanapi dina kecap atanapi dina pada gitu. Salajengna aya adegan batin. Nu kahiji aya jejer atawa sense. Jejer teh nyaeta pokok pikiran nu aya dina sajak atawa gagasan pokok anu arek ditepikeun ku panyajak anu maca. Tema dina sajak rupa-rupa aya keagamaan, kemanusiaan, cinta lima cai jeung sajabana. Anu kadua aya rasa atawa feeling. Rasa teh nyaeta ngajiwakeun hiji sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Nah, dibaca teh digalantangkeun, dihariringkeun atau dilenyapkan dina jero hate. Salajengna nu katilu aya wirahma atawa ton. Nada teh nyaeta sikep panyajak kanu maca. Dina sikep panyajak ngaguarkeun atawa ngebrehkeun sikep panyajak kanu maca. Nu kaopat aya amanat atawa intention. Amanat teh pesen panyajak anu karasa kuno maca sajak. Tapi najan kitu amanat dina hiji sajak ditangtukeun teh gumantung kana anu maca. Gitu. Janten anu maca boga kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina sajak. Salajengna wanda sajak dibagi dua. Nu kahiji aya sajak epik. Sajak epik anu sifatna ngalalakonkeun, ngadadarkeun atawa nyaritakeun. Salajengna aya sajak lirik. Beda jeung sajak epik anu ngalalakon, sajak epik mah henteu ngalalakon. Sajak lirik mah langkung populer dina zaman ayeuna. Langkung populer gitu nya. Aya contoh sajak epik. Aya contoh judulna Kahirupan Ma'anah karya Edo Esye. Dina sajak epik mah bakal kanyahoan saha tokohna, naon ketakna, jeung kumaha pamustunganna. Salajengna contoh sajak lirik. Jadi aya judul sajak aya 1000 bulan karya Yus Rusiana. Nah, upami sajak lirik mah janten henteu ngalalakon, janten teh aya tokoh utamana gitu. Mangga diaos. Nah, sapatos kitu. Salajengna aya ngadeklamasikeun sajak. Ari ngadeklamasikeun sajak teh nyaeta kata dasarna nyaeta deklamasi. Anu hartosna midangkeun sajak nu dibarengan ku pasang peta, gerak jeung saterasna. Jadi biasana nalika ngadeklamasikeun masalah sajak mah biasana ditalar henteu dibaca sajakna teh. Dina kemekaran sastra Sunda zaman kiwari aya anu disebut musikalisasi sajak. Musikalisasi sajak asalna tina musik. Nyaeta nada atawa sora anu disusun kalawan entep seureuh nepi ka ngandung wirahma atawa lagu. Pangpangna biasana make alat-alat anu nggunakeun pita sora. Musikalisasi sajak secara umum kegiatan midangkeun puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu kalawan dibarengan ku musik. Jadi upami aya
naon anu maca sajak terus dibarengan ku musik eta mah sanes musikalisasi sajak tapi sajak anu dimusikan. Musikalisasi sajak mah nyaeta sajak anu disusun deui anu dirobi deui janten hiji lagu. Sarta eta lagu teh ngahiji jeung musik. Musik eta oge bisa nggambarkeun janten gumulung janten hiji nggambarkeun pesan tina sajak. Eta nu disebut sementawis kanggo pangajaran sajak.